Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hancacarpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 58. Carpon anu baris kapidangkeun dina dangat ayeuna judulna Incok. Ieu yasana Dr. Sarmo Sadria. Sumangga supados tinyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Mindang pisan kadenge di rumah lantaran kasakit incok. Kituna teh teu dikolot bae, tapi budak ngora loba nu ngarandapanana dengan budak nu ololeh keneh nu tara kabejakeun teh. Sanajan dianggap kasakit enteng, nu gering tara buru-buru minta pitulung ti dokter, tapi karasana estu mata krudet lantaran ngaganggu kana kasenangan hirup sapopoe. Karasana datang-datangan, tarangan karasa sakali bae, kudu bae kanceuh deui. Tara nepi ka cager sama sakali. Untung teh carang parna nepi ka nu gering kudu ngagogoler di rumah sakit. Dina kecap sapopoe leuwih populer disebut kasakit rematik. Saenyana incok teh lain mangrupa hiji kasakit nu khusus seperti TBC, malaria, kencing manis jeung sajabana, tapi hiji kaayaan nu karasa bisa kulantaran rupa-rupa kasakit teu beda ti kasakit panas akibat rupa-rupa kasakit infeksi. Incok teh nyaeta rasa nyeri nu karasa dina otot-otot, urat, tulang atawa buku tulang nu sakapeung dibarung ku bareuh pang-pangna dina buku-buku tulang gumantung kana rupa-rupa kasakit nu ngalantarankeunana. Karasana bisa ngan sababaraha menit bae atawa terus-terusan nepi ka sababaraha poe, nepi ka mingguan, kadangkala leuwih. Bisa enteng, bisa bangga, bisa nepi ka bareuh, nepi ka ngaganggu kana oyagna anggota. Atuh kapaksa kudu ngaringkuk da teu kuat lempang. Sanggeusna sababaraha waktu bisa cager ku maneh, hiji waktu karasa deui, kitu bae eureun jadi. Mundi antep beuki lila beuki mindang karasana beuki parna. Kaayaan kieu bisa oge lantaran rupa-rupa kasakit. Contona lamun urang katarajang kasakit virus, sabangsa hama kasakit anu jauh tangeh, leuwih leutik menan bakteri. Seperti bae kasakit-kasakit influenza, tampek, cacar, muriang, jeung sabangsana. Nyeri satulang sandi-sandi mangrupa tanda mimiti tina kasakit-kasakit virus bae, tapi sakujur awak jeung tangtu bae karasana teh ngan sakurdina keur kabeneran katarajang eta kasakit bae. Kitu deui kasakit-kasakit dina tulang seperti incok biasa. Kitu deui aya hiji kasakit nu narajang salobong getih nu ngaakibatkeun rasa nyeri. Biasana dina bitis lamun urang keur jongjon lempang nepi ka kapaksa kudu eureun sarta sanggeusna reureuh kanyerina oge leungit ku maneh. Ari nyeri awak atawa carangkeul sanggeusna lempang jauh atawa capek digawe eta mah lumrah. Biasana oge leungit sanggeusna reureuh atawa santas diurut. Da ari incok mah tara ieu cager ku diurut atawa reureuh. Geus disebutkeun teh heula yen kasakit nu ngaakibatkeun incok teh loba. Ari nu pang entengna nyaeta rasa nyeri atawa cangkeul satulang sandi nu datangna ngadadak dina salah sahiji buku tulang saperti bae dina cangkeng, walikat, tuur, siku jeung sabangsana, atawa bisa oge sakaligus dina sababaraha tempat. Biasana karasana henteu ngan satempat. Karasana bisa ngan sababaraha menit bae, bisa oge nepi ka aya poena terus-terusan teu aya mendingna. Bisa cager ku maneh, tapi dina hiji waktu kudu karasa deui, kitu bae eureun jadi saterusna. Dina pamariksaan awak, pamariksaan getih jeung pamariksaan sajana aneh teu aya parobahana naon. Kaayaanana normal seperti nu sehat biasa bae.
Kaharti lamun sabab menimbulkeun anak tacan kapendak. Kanceuna ieu kasakit biasana lantaran kaayaan sakurilingeunana seperti bae parobahan hawa, katiisan, atawa kadaharan. Malah sakapeung kaayaan pikiran nu marungkawut oge mangaruhan kana timbulna ieu kasakit. Kayaning loba kasusah, katugenah, karisi, koncewang jeung sabangsana. Ubarna nu matih nepi ka teu karasa deui beunang disebutkeun can aya. Untung aya ubar-ubaran nu bisa ngurangan atawa ngaleungitkeun kanyerina, nyaeta ubar-ubaran golongan salikilat seperti aspirin, naspro, APC, salisildreng, jeung rea-rea deui. Malah kina oge aya mangpaatna. Nopalgin jeung antalgin saukur ngaleungitkeun kanyeri. Kurang lebah dieu kurang mangpaatna tibatan obat-obatan nu disebutkeun ti heula. Ari anu alus mah tangtu resep campuran ti dokter nu kakuatanana disaluyukeun jeung kaayaan nu gering jeung enteng banggana kasakit. Kasakit incok nu sok narajang kolot mah nyaeta kasakit incok nu dilantarankeun ku ayana parobahan-parobahan degeneratif dina tulang. Nyaeta pelebah buku-buku tulang atanapi sendi. Kade salah arti nu dimaksud ku kecap kolot lebah dieu nyaeta nu umurna geus rek ngawidak. Kunaon pangna timbul perubahan-perubahan degeneratif? Teu aya keterangan nu pasti. Bisa jadi lantaran awak geus cuet ka hareup, sel-sel geus mimiti muguran, kaayaan badan geus mundur, tapi da teu sakabeh kolot kudu ngaranapan ieu kasakit. Aya oge anu nerangkeun lantaran turunan. Jati sifat bawa ngajadi atawa lantaran inspeksi dina tulang nu geus naunan, geus lila teu kaciri. Bisa jadi lantaran kadaharan nu teu sampurna, kakurangan hormon jeung sajabati eta. Nu puguh mah ieu parobahan degeneratif teh tetep teu beunang diubaran pulih deui ka asal tadi, seperti kolot nu moal bisa diubaran jadi budak deui. Mindeng mimiti karasa teh sanggeus kacilakaan, tijalikeun, tidedet, atawa labuh, kitu deui bisa lantaran pagawean nu beurah teuing, sport nu teu jeung aturan, sport nu teu jeung jejehan, badan nu lintuh teuing lantaran buku-buku tulang beurateun teuing nyangga bobot awak. Mistina karasa saukur carangkeul eureun, jadi beuki lila beuki mindeng karasana sarta beuki parna. Ari nu sok ditarajang biasana buku tulang lebah palangkakan, cangkeng, tuur, walikat, kadangkala ramo. Ti luar mah teu katinggal aya parobahan nanaon, teu bareuh, teu geuneuk. Sakapeung lamun tulang-tulangna dioyagkeun karasa grek-grekan, kitu soteh mun ku ahlina. Tujuan nu penting dina ngubaranana nyaeta ngajaga supaya kaayaanana ulah beuki parna. Proses degeneratifna sabisa-bisa kudu di stop, paling copel dikurangan. Nyaeta ku jalan buku tulang nu ditarajang kudu reureuh ulah mindang teuing dioyagkeun. Lamun awak lintuh bobot awak kudu dikurangan, ngarah buku-buku tulang teu beurateun teuing. Bisa diurut tapi kudu ku ahlina, ari diurut sarampangan mah kalah nambahan parna. Keur ngaleungitkeun kanyeri digunakeun ubar-ubaran seperti nu geus dicaritakeun ti heula, nyaeta ubar-ubaran sabangsa salikilatea. Ari kasakit incok nu karasana leuwih parna lantaran dibarengan bareuh, geuneuk jeung panas lebah nu karasa ditambah ku kaku pergerakanana. Nyaeta kasakit nu dina kalangan kadokteran mah disebutna rheumatoid arthritis. Karasana biasa pipindahan cager nu ti heula pindah ka lebah baku nu sejen. Di ubaran nu hiji timbul di tempat nu sejen, cara nu ucing-ucingan. Mimindangna nu pangheulana katarajang teh ramo sarta terus pipindahan ka sejen tempat. Mun teu dirawat sakumaha mistina biasana nimbulkeun cacad, henteu cager deui sabihari, bisa kaku jeung bangunan jadi robah, bisa kempreng. Beda jeung kasakit nu ti heula biasana narajang kanu ngarora nyaeta dina umur 30 tahun. Istri leuwih loba nu katarajang, nu lintuh mah jarang, biasana nu awakna sedeng atawa begang, karasana sok ngadadak.
mimitina lalungse capek nyeri jeung kaku lebah nu karasa jadi geneuk bareuh pipindahan sanggeusna cager mindang kanceuh deui saterusna jadi kasakit nu naunan hese cagerna untungna teh di urang mah ieu kasakit teh kawilang carang sabab-sababna me sarua jeung kasakit nu dicaritakeun ti heula nyaeta bisa lantaran capek teuing kacilakaan infeksi turunan hormon kaayaan hawa jeung sabangsana jadi teu aya sababna nu pasti ngubaranana oge pang-pangna sinareureuf ulah loba teuing digerakkeun salian ti eta ubar-ubaran seperti di luhur nyaeta salikilat jeung sabangsana ubar-ubaran anti malaria sakapeung digunakeun hormon lebah nu bareuhna kudu dihaneutan maksudna supaya aliran getih ka pelebah dinya jadi leuwih loba ngarah kasakitna gancang cager bisa ngagunakeun bantal listrik disemprot ku cahaya inframerah atawa dikompres ku cihaneut atawa ku anduk baseuh haneut kuku sanajan kudu reureuh tapi pacuan ulah diantep teu dioyagkeun lila teuing ngajaga bisi jadi kaku teh nu geuring kudu gumbira lantaran kagumbiraan mantuan kana gancangna cager kasakit kadaharan kudu nu cukup ngandung vitamin-vitamin biasana aya mangpaatna lamun nu geuring dipindahkeun ka daerah nu kaayaan hawana leuwih cocok keur kasehatanana aya deui kasakit nu meh sarupa teh nyaeta kasakit nu biasana narajang indung suku jadi bareuh kacida nyerina nepi ka matak teu bisa lempang karasana sok ngaradak jeung datang-datangan ngawaktu mun diantep beuki lila beuki mindeng karasana ngan bae tara nepi ka jadi cacad mun teu salah di urang mah disebutna kalingsir tapi ari di Jakarta mah nu disebut kalingsir teh nyaeta kasakit ngagedeanana kanjut lantaran aya bagian eusi beuteung biasana peujit nu asup kadadatkeun ieu kasakit teh kaasup kasakit gangguan metabolisme atanapi pangolahan kadaharan dina getih seperti kasakit kencing manis nu kungsi dibahas dina mangle taun tukang ieu kasakit leuwih sering narajang pria ari nu matak jadi bareuh lantaran ngumpulna kristal-kristal urik acid di eta tempat ngubaranana mah teu perlu diterangkeun di dieu urang sanggakeun bae ka ahlina loba keneh kasakit-kasakit nu ngadatangkeun rasa incok katimbang kurang perluna lamun diterangkeun kabeh sakadar keur nambahan pangaweruh mah sakieu oge cukup kahareup urang sambung ku soal nu sejenna tamat cenah ieu pamiarsa carpon anu judulna incok sakitu anu tiasa kapihatur wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.